barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah urang tiasa ditepang dangukeun di sareng pidangan carpon ti barayakita.com. Kiwari urang guar carpon dina judul Jenin Caah Getih Kengeng Pipit Senja. Kang sakumna baraya di mana wae linggi manganyangakeun wilujeng ngadarangukeun. Maret poe Ahad di Jenin, hiji kota wewengkon tepi barat Palestina. Umupatia keur milihan baju-baju urut pamere Ahmed, aktivis Hamas. Babaturan si Jenat. Anak nanu duaan leutik keneh keur arulin di buruan. Ari para tatanggana ibu-ibu saumur manehna mah sarua wae jeung dirina. Saribu ku urusan rumah tanggana masing-masing. Anu keur milihan roti gandum eta oge pangirim ti para relawan. Atu aya oge anu sarua milihan baju pamere. Heug dikacosan deui sangkan cukup tur genah dipakena. Kangaranan hirup di kamp pangungsian sagala walurat. Tacan diudag-udag kahariwang. Dirungrum salempang. Durjana eta mah Ariel Sharon mana remen-remen teuing ngayakeun agresi militer. Tayalian tujuanana ngabasmi ngancurkeun rakyat Palestina. Sigana mun tacan ladisma bangsa Palestina ti jagat raya ieu Yahudi teh moal eureun kaniaya. Base bumi Palestina ku getih para suhada kaasup junjunan hatena Abdullah sawatara bulan kaliwat. Gugur di Ramallah dina ragotna Bitotama jeung tentara Yahudi. Omo sora Aisyah di buruan meneh cempreng. Umupatia nyelang ngalieuk ka palaba budak awewe 10 tahun nyeh imut reueus mireng Aisyah ngagandong adina Patuh umur 5 tahun. Kengengnya umu cenah menta kasatujuan indungna. Mangga hati-hati we nya. Temal Umupatia luk deui tungkul. Leungeunna tuluy nelepan baju asa taya anu bisa dipake ku manehna. Sarereg teuing. Keun urang bikeun ka Umu Samira atawa Atira gerentesna. Tah gamis ieu mah pantesna keur Aisyah, tapi burdahna lucu. Kacipta ge gelembrengan mun dipake ku Patuh teh. Cenah ngegerencem sorangan. Ras ingat deui kana kajadian sawatara bulan kaliwat di Ramallah. Umu kudu ninggalkeun tempat ieu ayeuna keneh pisan. Engke disusul ku abi. Cik salakina nu geus ditarunguan ku barudak pamuda Hamas di buruan imahna di Ramallah. Abi, hapunten Umu. Manehna nyum leungeun junjunan hate kalawan deudeuh. Sakecelak oge taya anu dikaluarkeun tina panona. Wanoja Palestina pantrang di uci mata, kemudian alatan ngajurungkeun anu rek miang perang ngalawan si Durjana. Muhun, abi oge nyuhunkeun dihampura ku Umu. Karasa nyum bun-bunan, dituturkeun ku paneuteub ikhlas tur doa. Kayakinan anu ngagurat baja dina dadana. Gusti Allah parantos ngagupayan ka junjunan hatena. Bada ditikahkeun deui jaga sareng widadari surga. Bagja temen tiasa maot kalawan sahid junjunan. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu di satengahing jalan dicegat ku tentara Israel. Henteu tatapa sini deui ujug-ujug dereded. Hareupeunana Abu Sa'ad aki-aki kunang itek ngajengkang dadana baloboran getih.
Ummu Fatimah ngejungkel gigireunana, orokna mecleng tina Aisyah. Langsung disanggap ku panangan widadari. Daladina katempo nama didereded ku pelor-pelor Israel. Kejem gangas. Harita Aisyah leungiteun sukuna sabelah. Kebenangan ku timah panas tentara Israel. Lila taya nulungan secara medis, taya ubar-ubaran anu pantes, buruk, aduy. Ulaweran getih jeung nanah kapaksa kudu dipotong semat pingping. Bakal cingket seumur-umur. Lillahi ta'ala. Kasaksen ku manehna Aisyah tawakal sanajan budak lembut keneh oge. Kangaranan budak Palestina sarua geus diwadalan ku iman, kayakinan anu pangger. Tujuan hirupna taya lian iwati merdeka leupas tina jajahan Yahudi. Moal ngoretkeun harta banda dalah jiwa raga oge rek dibikeun keur lemah cai Palestina. Intipada, barudak pemuda mingkin rongkah di sakuliah bumi Palestina ngalawan ku carana sorangan. Timimiti saukur ngetepelan ku batu tug nepikeun ka aksi bom syahid. Maledogkeun awakna anu geus dipasangan bom ka pelebat tempat-tempat strategis, barak-barak tentara, kantor-kantor jeung pusat bisnis Yahudi di kota Yerusalem. Omo, sora patuh. Tolong omo, ditema ku sora Aisyah. Teg, Ummu Fatimah ngakebeg. Red ka pelebah buruan. Kamana Aisyah jeung patuh? Aya naon? Tetangga-tetanggana rajol keluar. Kituna teh bari gogorowokan ngingetan. Awas, aya serangan. Aya serangan. Rajiah, bawa barudak asup kabeh ke jero. Yahudi nyerang. Yahudi nyerang. Ummu Fatimah ngajorelat keluar ti imahna, lumpat bari gegeroan ngagoroan anak-anakna. Basa manehna henteu manggihan barudak, biur deui ka palebah ruruntuhan imah Abu Hasem. Jauh teuing ari kudu balik deui ka imahna mah. Sedengkeun pasukan Israel geus ngabereg ti ditu ti dieu. Kem pengungsian teh dikepung wakul buaya mangap. Rek neangan para pejuang FVLP ting saha anu nyarita. Ummu Fatimah pada metot sina asup ka jero bangker. Sangkan teu kacirian ku tentara Israel, sugan moal kakenaan ku rudal deui. Geus loba ibu-ibu jeung barudak nyarumput diurut padumukan ku lawadet Abu Hasem. Anggang ti wangunan liana ongko aya bangker anu kawilang lega jeung tanggoh. Kaayaan anu tadina tingtrim ngadadak ibur. Harengheng tur genting. Sora teng-teng tentara Israel ngaguruh. Ditumbuh ku sora bulldozer tangtuna oge keur ngaratakeun kem pengungsian di sakuliah Jenin. Ya Allah, hurab si durjana teh make cara di luar kemanusiaan. Mitra kaum dangu Ummu Fatimah ngahep-hep di jero bangker. Manehna kandeg henteu bisa inca balilahan deui ti dinya. Duh Gusti, mugi tang tayungan pun anak ulah waka ayeuna Gusti. Jaga bae Gusti pamitos sawawa ka hoyong mah. Bleng. Rudal ngajelegur ngarugrugkeun tembok imah tatangga. Ummu Fatimah inget imah anu cikena di rudal teh dieusian ku 40 jelema. Kacipta nini-nini jeung aki-aki katut orok di imah eta langsung parejet. Aya sawatara lilana sora tembakan pabaur jeung rudal. Teng-teng bulldozer pasuliwar di luar. Bowongkon kem pengungsian Hawasin kawilang pangparnana dibombardir. Sapoe harita wae aya ratusan anu patulayah gugur. Kelolobaanana warga sipil, awewe teu tuah teu dosa, barudak teu daya teu upaya, jompo dipake tameng hirup ku tentara Israel. Tingali Ummu Fatimah, Ummu Sahmira ngaharewos. Curugna bentik nunyu ka pelebah jalan raya. Harita duaan ngarengsod ka luhur, hayang ngintip kaayaan di luar. Allahu Akbar. Ummu Fatimah ngagero di pengkek. Di jalan kapirang sawabara tentara Israel ngagusuran jelema lalaki awewe kolot barudak. Aisyah jeung patuh bruk pung. Jelema-jelema teh sawareh dialung-alungkeun kana truk. Sawareh deui mah dibalangkeun ka mana boa. Aya deui nu diserokan ku bulldozer ngahiji jeung ruruntuhan tembok paimahan anu dirugrug-rugrugkeun. Lepaskeun. Ummu Fatimah teterjelan. Ulah keluar. Atira jeung babaturanana pageuh nyarekelan. Panon Ummu Fatimah tibubun celik mireng pemandangan di luar. Jelema-jelema teh sidik loba anu harirup keneh kaciri leungeun Aisyah bangun gugupay. Sirah patuh bangun ngalengak. Bener, demi Allah anu murbang alam, duanana siga anu ngagupayan ka Ummu. Gerentes Ummu Fatimah.
Umu ileleyan. Allahu Akbar. Luk sirah Umu Patia ngeluk, awak nangulapes dan rangkulan Umu Sahmira. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Hawar-hawar kadangnya bulldozer jeung tank tentara Israel terus-terusan ngalindesan warga Palestina, boh anu geus jaradi mayit, boh anu harirup keneh. Getih banjir bandang ngeueum sakuliah bumi Jenin. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. 16.000 warga Palestina di kamp pangungsian Jenin. Dina jero 2 minggu eta ngalaman musibah gede. Mayit-mayit patulayah di jalan-jalan, imah-imah amurado di rudal, langsung di bulldozer. Jenin caaku getih para suhada. Persis kejadian September 1882 di Sabra jeung Satila. Harita 4.000 warga Palestina diperenan ku Israel. Parentahna Menteri Pertahanan Yahudi nyaeta Ariel Sharon. Benar kitu, kiwari sanggeus jadi Perdana Menteri, manehna mingkin gangas. Zionis Yahudi nolak tim pencari fakta. Kumaha ketak PBB anak kieu? Amerika haben we nganangna nengne Israel. Yahudi mah ku Allah oge dikutuk. Heueuh, da teu direken atuh. Mitra kaum dangu, rebun-rebun kene bulan April poe Jumaah Umu Patia lalaunan tina bangker di wewengkon Jenin. Lempang ngatruk, henteu luak lieuk, taya kagimir, taya karempan. Tentara Israel geus ngabuka blokade di Jenin. KDC ku dituntut kudunya internasional. Tapi markas Presiden Palestina Yasser Arafat di Ramallah tacan dibebaskeun tina kepungan tentara Israel. Istana Umu Patia ngageroka kenek beus. Tayyib, tembal kenek. Reg beus eureun hareupeunana Umu Patia ngalacat. Tujuanana Natania, hiji kota di wewengkon Yerusalem kawentar ku pusat bisnis Yahudi. Firi ayatillah, dukasa anu nyarita. Mana kena nakar kana hatena anu dirungrum ku semangat jihad. Geuleuyeung beus ninggalkeun pasesaan caah getih. Traumatis jiwa anu moleungit salalawasna tina hate sakabeh bangsa Palestina. Sanajan wartana henteu kaliput ku pers internasional bubuhan di blokade ku tentara Israel. Tapi Umu Patia nyatet pageuh dina sanubari hatena. Tragedi kemanusiaan panggangas-gangasna sapanjang zaman. Luk Umu Patia tungkul milang buku-buku ramona, tasbih, muji keagungan Gusti Allah, bibirna emut, pikiran jeung hatena manteng nyebut asmana. Gusti anu ulas asih, mugi pasian kakuatan ka abdi. Jeritna maratan langit kotseakna maratan jagat, berbay cipanona merbay. Lain cimata kasedih ieu mah, tapi cimata kabagjaan dina raraga nemonan panggupay ti Gusti Allah, syahid. Dong toreng deui piwejang Syekh Walid di hareupeun warga Jenin anu saralamet. Samulia-muliana anu maot nyaeta anu maot kalawan syahid. Demi ngabela keyakinan bebeneran jihad fi sabilillah. Baheula manehna sok mereka kuatan sumanget keur si jenat. Jihad bil haq abi, jihad bil haq. Mungguh kitu istri-istri Palestina ngajurungkeun para jungjunan hatena. Bener, tibatan hidup di pengungsian pas sesedek kalaparan tawala dibuburak militer Israel. Hirup lir sakumpulan sato teu daya teu upaya ukur nganti-nganti bantuan ti dunya internasional lebeng. Henteu karasa bibirna ngagalindengkeun lagu kabagjaan. Kidung kabagjaan khas istri Arab dina ngungkapkeun perasaan bagja tan mangenan. Agarid jelema-jelema pating lalieuk ka Umu Patia. Pating belenyeh arimut utamana para istri para wanojana. Lalaunan bibir maranehna ge armut kabawakeun ngagalindengkeun agarid. Basa Umu Patia turun tina beus meh kabeh penumpang miluluyankeun. Piri ayatillah, piri ayatillah, cenah mani raong. Antukna tepi oge di Natania, Yerusalem, bener nya di dieu pusat bisnis Yahudi.
Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Umupatian tengah engkai kendai ngagidig ka palebah bakalah tekaci kanu laleutik kitu mah kudu kanu leuwih badag Yahudi Ahronot. Tah bener kudu ka Mega Mall kaya kieu gerentesna bari imut laleb ngajangjan salawatara lilana hareupeun supermarket 15 tingkat pangbadagna di Netania dijaruk jugan ku sakabeh warga Yahudi jalma-jalma anu gerde duitna. Harita keur sumedeng rame-ramena. Umupatia wanoja Palestina 25 tahun umurna geus kalengetan ku indung bapa, adik-adik, dulur-dulur, salaki, anak-anakna, para sohib, tatanggana, bangsana, alatan kebengisan bangsa Yahudi. Kiwari lengkahna digancangkeun muru Mega Mall Yahudi Ahronot. Lalaunan leungeunna ngusapan beuteung jeroeun gamisna dikurulingan ku bom rakitan ngahaja benang mentati Ahmed malah disaluyuan pisan ku Hamas. Anak keur kitu nyeng sirine detektor anu dipasang di lawang pantomo bisa ngadeteksi. Hei reka mana aya satpam Israel ngagero. Bismillah, Allahu Akbar. Antukna umupatia setengah lumpat muru lantai hiji. Awas, awewe anu make gamis hideung eta pasti mawa bom harakiri. Dereded. Pelor pasulabrang mentangan ka pelebah awakna. Umupatiah henteu gimir, lumpat tarik mingkin tarik. Leungeunna mapai tombol, rek ngaaktifkeun bom. Ke sakedeung deui. Wa Islama. Bergue tentara Israel ngabereg ka Yahudi Ahronot. Tah, ayeuna mangsana bareng jeung ngaberebetna pelor kana pelebah awakna. Umupatia setengah ngapung meledogkeun awakna ka tengah barisan tentara Israel. Biru bidam nabdi biha Palestin. Grentes hatena kalawan teuneng ludeung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pusna warabbil Ka'bah. Geleger. Pum. Mega Mall Yahudi Ahronot ngelun ku haseup. Bareng jeung kumalayangna hiji ruh anu balik nemonan halikna nagih jangjina jadi akhlus syuhada. Ti kajauhan inung bapa dulur tatangga junjunan hatena Aisyah jeung patuh lir ngagupayan. Tamat mitra kaum dangu jenin cah getih kengeng pipit senja sakitu rupina ieu carpon katurkeun. Insyaallah kepatepang dangu di sareng carpon anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com